Duh, muka keneh. Warung euy. Muka keneh euy. Nah, di mah teh kiwarnya gak ada kerupuk. Wara rese di kada celakuna kan. Assalamualaikum, Ye. Salam. Nitip ieu lah. Tumang kira-kira we ngampas teh dawuh mantog wiridan weh kiwari mah. Ya tidak. Kan meureunnan. Marana ge usaha kan meureun. Nitip na. Aya jelema kitu ngampas kerupuk tengah peuting aing ngaripuh. Eta amang mah lampu hareupna beureum miara tuyul sugan. Aya turup termosan, Ji. Duh aing ah. Merek dahar eueuh kerupuk teh setengeuna euy, asa modal teu obeh. Lah kerupuk ah dia ya, si Haji. Hujan euy, hujan. Meser. Meser. Tuh biasa wis teh dan aing ge aya di dieu. Teh malan teh aing ngarek meuli teh. Meuli kerupuk euy. Lain teh moal dijual nu nitip tong nu nitip. Nitip. Heuh bieu jelemana ge kagirang. Cik atuh sia teh sing rada pinter saeutik kumaha si huluna si sia. Batur nitip teh meureun nitip jual di dieu. Teu nita teh nitip ge saeutik kan. Atuh mikir we atuh sia teh. Manya batur jauh-jauh nitipkeun hungkul kerupuknya di dieu. Arek mah kerupuk mah teu kudu dakwah wae tah loba tah. Mung aing nu kieu tah. Nu nitip. Atuh manya batur nitip doang cuma sekedar nitip. Atuh teu nyaho dewek mah. Si dagang teh sing rada jentre tanyakeun, "Mang ieu teh nitip naon kitu nitip ngajual apa nitip neuneun hungkul?" Aisyah atempo teu piraku penting-penting jelema ngapas kerupuk. Sama nitip lain bisa jadi ari jelemana nu getol mah ngalembur sia mah. Meureun beurangna batur teh kuli macul ti ka lohor, ti lohor ti ka asar ngarit, ayeuna penting karek usaha kieu. Jelemana ge leungeunna ge lalencop cara ciguna macul bungna mah. Teu asa ku teu mungkin aing aya jelema jauh-jauhanan ka dieu nya. Ieu eta ieu tarik meuli mah tah. Yang kerupuk kieu tah. Tah yang kerupuk kieu aing mah tah. Bodas kieu. Nu nitip mau dijual. Atuh mah nya sing mikir batur mah nya nitipkeun hungkul di warung. Sia cebanan hiji. Ah, tangkurak sia ceban. 30.000-an eta. Emang ieu kerupuk di jana tina tepung naon sia? Atuh teu nyaho aing rek tina gandung rek. Mun hayang sarua jeung harga coklat Dubai dagang teh. Atuh tong coklat Dubai we nu 30.000 sekali-kali kerupuk. Atuh sing mikir we mah nya kerupuk doang sakieu ceban. Cungur. Ari sia mah giliran balanya ka Indomar. Tara nawar ari ka warung aleutik misa daek-daek. Sing mikir we mah nya aing ka Indomar nawarnya. Heeh. Leungeun teu nganyuk engke teh. Oh, sorry ya. Dewek tidak suka unyak anyuk. Ieu geus ku aing dibeli 2000-an kieu mah. 30-an kabeh. Aduh. Sia dagang teh sing baleg. Ari aing eta baleg teh dagang. Lamun teu baleg dagangan aing dilejegan. Warung sia hungkul nu jualanana bebeladagan. Teu anger harga teh sia mah. Sia daek beli teu entong. Moal aing mah tah mau jadi meulina ge. Sia geus tutup ken. Ieu mah nu nitip moal ge dijual ku dewek. Nu nitip mah. Ieu roti tangeunah ku sia tah. Moal. Nu eueuh huntuan ge neurakeun ngakan roti mah. Jadi geus teu nafsu ieu mah kalkan nafsu nu beungeut sia ku yang dihabak ieu mah. Sia rek meuli muncang soptek teh jeung majikan sia aya keneh. Eta nu ceuk sia teh mau dijual. Moal. Ih, maksa si meuli teh. Bangka warahna eta jelema. Pun, nu kieu yeuh. Sakola ngasa ukur kasebutna doang teh. Makana sia sakola sing ngeucreug. Sia bisi darah tinggi ulangan ngamprang we gra mantog ka ditu. Gra salat isya urang nyar pinapsuan wae tuh aing ngarek dang teu terjadi ya. Hilang selera makan aing. Awak leutik sia mah kalakuan ku si Gomar. Ah, aing mah paduli awak leutik ge. Nu penting mah adat we gede. Lain adat gedekeun mah kehead. Naon? Uang. Ah, ari uang onam. Gampang dengan uang mah aing mah tinggal miara tuyul kayak loba uang. Ame tak caya tuh yang minum ya nggak keceblewe haus. Tak minum ku sia cuka ngarah cager. Mung, tuh itu tuh teh koping. Cayan. Oh, eta mah lain cai itu bensin. Tai itu ah. Bensin kehead. Siapa di bejaan teh mereka doang. Siapa? Tipu ngawarung model kieu mah. Mesti ngarah ti korosia alus sorana ngeceblewe menginum cuka. Rasakeun sia. Ieu ku aing nyawa warung sia dibongkar.
jelema ku kitu-kitu teuing. Ampun aing